Kak, ini bener luas itu. keren Kerja medar. Oh, saya mau gitar tuh. Ya. Orang teh bingung Kak Bingung kunaon ini. Orang teh ieu milih gitar anyar. Baturan. Halus itu. Bisa gitu mana? Heuh kan masalahna eta. Heeh. Orang teh bisa makena. Bisa. Heuh, Nah, kunaon tuh bisa tuh. Dibeli sama bisa henteu. palemeh gaya Kak. Heeh. Teh, geus gitu teh. Heeh. Cek baturan urang teh ameh ngeunaheun. Gitarna kudu disetelkeun heula. Geus nyari setelkeun. Heuh, pan urang teh tadi ka mang urang. Setelkeun. Waras. Aing kan dicarekan Kak. Apa enggak dicarekan? Heuh, pan mang aing teh tukang servis TV. Pan ieu teh kos TV meureun sarua. Setelkeunna. Disetelkeun kelas TV-nya. Heeh. Ya Allah, buat hobol-hobol ting atuh mana ya Allah, ya Robi Gusti. Tong ting meuli gitar itu bisa mah atuh teh. Pan ameh gaya. Ya Allah, Gusti. Lain kelas TV disetelkeun ieu na ieu dikuar-kuir. Da urang ge sarua tuh bisa atuh. Lah dibawa ka dieu sia mah. Dibawa ka mamang manehnya. Tuh da marokan TV, radio dicetrak-cetrek ieu na nu dikuar-kuir ieu na ieu setelkeun. Ami ieu na disadana ngeunaheun sia teh. Setelkeun kelas TV lalajona naon tukang di dieu. Ya Allah eta beungeut. Astagfirullahaladzim, kuat keboloh-boloh ting boga babaturan sia. Jadi lain juga TV setelkeunna. Jiga suuk anjing kitu mah di kieu tah. Heuh di. Eta heueuh di. Nyao lah. Terus kumaha ka ieu Kak? Nyao urang kalau aja mendar we. Kak, Bawa ke mamang maneh ditu setelkeun deui.